Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana pencinta cerita Sunda tanah bidungi Sunda. Hadaramang dengan dia pamugi baik sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan tanah pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihara pisim kuring siang kalian nuni. Wargi sadayana anjung ngantos serius si buncir karangan kilik sabagian kaopat kang dinten ieu. Hanca urang katunda bagian katilu urang nyareskeun si buncir harita anu dipapatahan ku Pak RT namung teu napal nya wargi sadayana. Akhirna ngahuleung milaga meneng kumaha jeung na carita wargi sadayana mangga uli jeung ngadongkeun eta-eta landung pang beberah mana. Si buncir ngahuleung miraga meneng papatah Pak RT mah eueuh nu napal eueuh nu nyangsang kalah ras inget kana hasil babadamian jeung misoneng ngeunaan usaha dagang hayam teh. Jigana bener omongan si soneng aing kudu buru-buru usaha ngan ari usaha teh yeuh kudu aya modal ari modal teh duit jeung kadaek mah di aing geus aya karindeangan duitna tah ayeuna yeuh mak gering karunya mun diantep sorangan mah omongan si soneng teh bener deui ayeuna mah mak teh kudu dibawa diajak ka dieu nya ngaraka urus pokona mah kitu ceuk hate si buncir jika bener mikir nama. Tapi disatukan ngan eta aya niat nu kurang hade nyata narek ngajual imah jeung tanah nu dicicingan ku Mak Siem. Keur kitu jebul nyi soneng nu karak datang tas ti cai. Memeh ka imah moekeun heula siseuhan. Geus kitu kakara unggah bus ka kamar disalin heula nyisiran jeung sanjabana. Geus kitu kakara nyampeurkeun ka si buncir. Kunaon ngahuleng wae Kang? Geus nepungan mah teh? Caneng, aya Pak RT bieu teh. Rek naon cenah Pak RT? Ya ngobrol we meni sagala dicaritakeun. Ngan ari eusina mah mapatahan ka akang kudu rajin, kudu getol, kudu nyaah ka indung ka pamajikan jeung ka diri pribadi. Aya deui ieu keun maneh. Neng, jadi kudu asup KB cenah, kudu daek krediungan jeung awewe sajena. Milu kagiatan PKK jeung sajabana. Ngarah nambahan luang jeung pangalaman. Ceuk si buncir bari bapata nyaritana. Naon deui cenah? Cik nyi soneng ngabejaan ka akang Mak Siem teh gering. Kabeneran atuh. Naon ngomong teh gagabah. Indung gering teh make nyebut kabeneran. Geus ngarep-ngarep sina pae nya. Si buncir kasigeng hatena. Tapi nyi soneng kalah kaseuri harita. Akang sok salah arti Kang. Yo lain ngarep-ngarep sina pae tapi kabeneran sote apan penting tadi diobrolkeun yen emak terek dibawa ka dieu ayeuna gering nya kabeneran bawa ka dieu sakalian urang urus urang ubaran tak kitu cek misoneng dari nakar. Oh kitu. Hampura akang neng taina kumaha teh lah akang wungkul nu kudu ka ditu teh atawa rek jeung maneh nya kumaha Kang we eta mah. Mun kitu carana mah urang barang nya atulah ngarah hate emak kahibur ngarah reah ngarah lancar ka harupna. Ayo urang init. Nya hayu tapi mah bisa karam kirim. Da urang teh bogana naon lengoh we meureun Kang. Cik ni soneng bangun hoream. Keunai lengoh oge soneng. Pokona mah asal datang we. Ngan ari rek nyuguhan mama urang ngadone di ditu nyangu heula. Ari beasna di mana? Urang menta ka ma. Ih, lain nyuguhan atuh aya kitu mah. Ngadon? Oh nya naon lah pibasaeunana. Pokona mak kesuguhan. Nya hayu atuh. Jagis kitu mah geus asak badami terus darangdan geus tarap ti bramnya ngajug ka imah Mak Siem.
jalana teu dicatur trilada deket barang goka imahna masiem keur nyang-nyar di tepas bari milihan saerah dina nyiru. Punten cek si buncir uluk salam. Meme dijawab geus unggah manten. Dituturkeun ku Nyi Soneng ari masiem ngareret bre anakna datang. Eueuh geuning maneh Cir. Syukur ka dieu. Hampura kuring teh mah. Hampura joledar jeung tamalar. Teu inget ka kolot. Kumaha atuh mah teh bejana geuring cenah. Cek si buncir bari munjungan diturutan ku Nyi Soneng. Teu geuring ngan ieu rada rieut sirah berat. Rek barang gawe asa lalungse. Sakalian rek acai ge hoream. Malati isuk can nguruskeun sangu karak rek ngisikan. Ngan beasna loba serahan. Cek masiem bari terus nuluykeun pagaweanana. Ya ku abdi mah. Cek Nyi Soneng nyorok pagawean mitohana. Syukur atuh pek anggeuskeun isikan sakalian terus sangu. Cek masiem atau heunaker lantaran tita dige hoream digawe teh. Jadi mun aya nu ngawulaan mah hayang cicing we. Tah bener ning wayahna kawulaan heula karunya ka mah. Cek si buncir kituna bari ngareret ka Nyi Soneng hatena bunga. Lantaran indungna rek nyangu tangtu bakal dahar dadi imah nama geus puguh teu boga beas apan. Moal ku dititah tukang kuring ge boga pikiran. Tembal Nyi Soneng bari ngadelu milihan serah. Mani husu jeung Daria. Da eta asa mabok manggih gorowong, beuteun asa mabok manggih gorowong. Aya jalan komo ngeuntas. Puguh ti imahna geus aya rencana arek mangnyangukeun. Atuh satuluina maguntreng ceritanya Nyi Soneng jongjon bae di dapur digawe. Masiem jeung si buncir ngobrol duaan. Dilalila Nyi Soneng cengkat terus ngeurihkeun beas kana boboko. Leos kacai rek ngisikan. Ari masiem paduduaan jeung si buncir. Yeuh Cir, kumaha wae maneh teh? Bejana tara digawe, tara usaha, cik atuh geura mikir. Da ayeuna mah geus boga tanggung jawab, geus boga parabaneun. Ulah hayang senang da puguh, kudu maksud teh ulah hayang senang teu puguh. Kudu ngarumasakeun maneh. Ceuk saha tara usaha teh mah ceuk saha? Si buncir ngangles. Nah, make ceuk saha. Da ceuli emak teh normal kene, bisa nenjo, bisa ngadenge, bisa mikir, najan taya nu ngalaporkeun ge ku emak teh oleh kanyawan. Ulah kitu anak king geura engkeut-engkeut ayeuna mah. Ceuk masiem leuleuy keukeuh. Ari mak, kuring ge teh kudu dititah mah, yeuh. Geus hayang mah pasti usaha. Kabeneran ayeuna teh kuring teh geus boga rencana ieu teh rek diajar ngabandar mah. Ceuk si buncir haget nakar. Ngabandar naon? Cir, indungna rada curingha. Mak, di dieu teh can aya bandar hayam. Kuring rek diajar, rek melian ti dieu. Terus dijual ka kota. Bejana hayam kampung mah leuwih mahal batan hayam kota cenah. Ta eta anu diincer ku kuring teh mah sabab gede piasileunana. Gede kumaha, Cir? Masiem anger can ngartieun. Meuli 1000 mah dijual 1.500, pan batina teh 500. Mun ngajual 1000 hayam batina 50.000. Lain gede ari kitu. Hege kumaha pikir. Mun saminggu paisa kitu sabulan teh boga bati 200.000. Man untung eta teh mah. Masiem harita kalah ngarahuh. Terus narik napas jero kawas anu seunggah. Jadi lain teu kahartieun ku masiem oge. Tapi asa jauh teuing lamun si buncir teh lamunanana. Lantaran nanaon ge tara ujug-ujug untung. Komo keur anu kakaramah.
Dana naon ge aya ilmuna atuh, henteu cukup ku dilamun. Hebatnya mah, cik si buncir. Nyapu gue hebat mah. Gajina mun 200.000 sabulan, untung pisan. Lamun pantalan maneh boga hasil sakitu dina sabulan. Tah. Panna oge kabita lain. Nya kabita atuh buncir. Cek emak mah eta lamunan teh luhur teuing. Alus nama ulah wakan nepi kadinya. Nu deket we heula. Nu kahontal ku pangabisa maneh. Pancekolot ge kudu ngukur ka kujur nimbang ka awak. Cek masilem harita mepelingan. Nah, teu pantesnya. Lamun kuring boga penghasilan 200.000 sabulan mah. Si buncir salah arti. Soal penghasilan mah cir. Najan 1 juta sabulan ge pantes. Tapi ngalamuna luhur teuing. Da lain ngalamun eta mah, tapi rencana atawa kahayang. Nya sarua we da can pugu kahontal atuh. Mak masuk salah baik. Yo, batur mah ka anak teh ngadoakeun hade mah. Cenah geuning sing gede milik, sing luhur darajat, sing pait daging, sing pahang tulang, jauh balai parak rezeki. Pan kitu kolot batur mah. Nah, ari emak kuring ngalamun sakitu ge mani dihalangan. Cek si buncir asa teu diajenan, asa dihalangan paniatanana. Lain teu ngadoakeun cir. Da mah ge sarua we ngadoa mah. Saha nu teu nyalah ka anak. Ngan ari kahayang emak mah sing ngukur ka kujur nimbang ka awak. Heuh, ka arti mah. Tapi cik kuring minta membolongan atuh supaya kuring boga duit keur modal. Kudu kumaha eta? Cik si buncir daria nakar. Nya kudu usaha cir. Mama pan ieu gerek usaha mah ngan teu boga modalna. Kumaha ari emak kalah nita usaha, pan duit teh keur usaha ieu teh. Cik si buncir bari karung. Nya teuing cir, emak mah geus kolot. Bodoh deui mata hirup nepi ka kieu teh akibat dina kabodohan. Bodoh dina usaha, bodoh dina ngojayan lautan hirup. Nya kieu yeuh karasa ku maneh oge. Cek indungna rada darida. Alah, emak mah. Si buncir garo-garo teu atur. Lantaran asa taya gunana ngolo indungna teh. Kalakah di papatahan teu bubuh. Henteu luyu ujung kahayang manehna. Tapi teu maksa nyedek-nyedek keras inget kana rencana anu geus dibadamikeun jeung Nyi Soneng teh. Nya si buncir seri sorangan terus ngagerentes dina hatena. Urusan modal mah yeuh urusan aing. Indung teu kudu nyaho. Keun geus teu kudu diolo deui da moal aya gunana atuh. Kitu ceuk hate si buncir. Kunaon maneh make seuri cir? Cik masiem. Reus mak boga indung teh panjang ingetanana. Jauh ambahan rasana. Yo, cirining legok tapak genteng kadek teh. Loba luang jeung pangalaman nu gede gunana. Cik si buncir bisa nakar ngabohongna teh. Atuh da kolot mah geus loba ngadahar uyah. Soal ngadahar uyah mah asana kuring ge juara mah. Sabab me unga poe dahar besoknya kosok karo uyah mah langka manggihan enog jeung daging. Paling untung ge jeung tarasi. Cek si buncir. Is, lain uyah asin ujang. Maksud mama uyah kahirupan. Oh, kumaha tuh mah? Naon? Eta malah kuring teh tadi badami leutik jeung si Soneng nyawalakeun perkara emak. Sabab tadi teh rada ngahalas hate teh mah. Rada malang jeung honcewang ari ras ku kaayaan emak. Syukur ari boga pikiran kitu mah. Tapi kumaha atuh cir? Tadi teh mah aya Pak RT ka imah kuring. Ngabejaan yen emak teh geuring. Bari ngabejaan teh ngagelut mapatahan ka kuring jeung ka Nyi Soneng. Kaharti ku kuring ge mah
Da bener kudu kitu bawasaan kolote nyaan yen indung Gunung Rahayu Bapak tangkal derajat. Mun hayang nanaon hayang itu hayang ieu teu kudu mujung ka gunung, teu kudu muja ka sagara, minta pidoana we ti indung jeung kudu satya satuhu ku maula anu ikhlas. Alhamdulillah bener pisan eta teh Kasep. Cek Masiem mani marah mai bunga kakara ayeuna ngadenge omongan si Buncir kitu. Atuh si Buncir mani bukah liang irungna atau disebut Kasep teh da biasa mah cukup ku si Buncir we nyebutna teh. Hebat dah heueuh atuh kuring teh Kasep mah. Cek si Buncir bari nyarege. Mogas dipuji teh mani sok aguh terus kumaha. Mak sieum nyarengeh paroman rada marah mai. Kieu mak ieu teh ku magi tang tukar rasa kumaha sedihna kumaha riweuhna hirup sorangan kaya batur mah. Bareto mah ye basa saimah keneh jeung kuring. Aya nu mantuan ngalacai, anu mantuan narokan suluh, aya nu mantuan nyangu jeung sajabana. Tapi sapra kuring misah mah pan emak teh riweuh meureun nya riweuh. Sagala kusorangan, sagala eueuh batur, eueuh nu babantu jeung ngaulaan. Karaos lain ku emak. Itu cek si Buncir bisa naker ngolo nama. Atuh nyapu Cir, karasa pisan kumat. Komo ari boga ka nyeri cara ayeuna sedih emak. Cek Masiem, tah kulantaran kitu mah, kuring boga rencana. Di semet ayeuna ka hareup kuring teh hayang miara emak, hayang ngaulaan, hayang nyenangkeun ka emak. Tapi moal bisa ngaulaan mun pajauh mah sabab hesek naringakeunana. Tak kulantaran kitu mun emak hayang dikaulaan ku kuring kudu pindah ka imah kuring. Tak kitu mah kumaha daek katawan teu yeuh. Ceuk si Buncir bari mencerong ka indungna. Atuh rada ngahuleung ngadenge pertanyaan si Buncir kitu mah. Asa can waktuna kudu saimah. Hayang laluasa hayang jongjon embung ngariweuhkeun kanu jadi anak. Jeung deui ari nya mah hayang nyenangkeun da teu kudu saimah bae sanajan misah oge bisa apan. Sameme ngajawab kadenge di pawon anu kaprak-kaprek digawe. Sora nu ngeusian seeng ku cai, sora nu niup seuneu, sora nu ngatulukeun boboko kana aseupan. Mana horeng ngisoneng geus di pawon keur mangnyangukeun. Kumaha tama tah? Daek katawan teu nakala ngahuleung geuning. Si Buncir malawong ka indungna hayang geura meunang jawaban. Cir, syukur ari maneh boga pikiran kitu mah. Tapi asana acan waktuna emak kudu saimah jeung maneh. Bisi ngariweuhkeun, bisi ngaganggu kana katentreman rumah tangga maneh. Utama nama bisi pamajikan maneh teh sukaeun sabab di cicingan ku nini mah beda jeung di baturan ku nu jagjag. Kami mah ukur ngariweuhkeun, nyapekeun, kaulaaneun. Kitu ceuk Masiem terang-terangan. Apaan hayang ngaulaan ieu ge mah? Dalam emak jagjag keneh mah moal aya rencana kitu. Jeung dising percaya mah pamajikan kuring geus nya tujuan. Nya Cir. Soke tanyakeun ku emak. Eta obrolan teh kadengen ku Nyi Soneng anu keur ngasul-ngasul seuneu di pawon. Kawas anu kasrot ku Mahnit jeung nangtung tarojol ka tepas gek diuk gigireun salakina. Aya naon, Mak? Pokna. Henteu. Masiem tabatus. Eta Neng, perkara nu tadi dibadamikeun teh. Cing pek terangkeun ka emak. Nah nyaan daek ngaulaan kolot yeuh. Utamana emak sieum indung akang. Ceuk si Buncir bari malong. Ih Mak, nama kita percaya ka abdi. Abdi mah ikhlas marido malah mah bakal jadi kareueus abdi. Mun emak kersa saimah jeung abdi. Sabab abdi teh hayang ngaulaan heula mah. Hayang seubeuk miara ka emak teh. Ceuk Nyi Soneng tandes nakar. Masiem oyag hatena. Aya percaya aya henteu.
Aya bunga aya malam ari ngadengi kekecapan jadi anak jeung pamajikan mah nya matak bagja matak bunga tapi pirasat hiji kolot mah teu beunang dibebenjokeun ngan teu wani ngedalkeun da lain pihadin ngan lamun teu narima kana kanyaan jadi anak bisi magarkeun mahiwal deui. Ayeuna komo mak teh keur teu damang lamun emak alim dicana ka ditu saha nu ngurus mah saha nu ngaulaan tak lantaran kitu geus teu kudu susah-susah deui mah teu kudu bingung hayu pindah ngarah aya nu ngaulaan cik si buncir deui harita ke cir rek mikir heula mah teh alah nak mikir sagala mah yo kesehatan emak anu kudu dipikirkeun teh pokona ayeuna urang pindah we keun karep mah ari betah di ditu tuluikeun teu betah mah nya teu naon balik deui ka dieu oge cek si buncir tapi rada leuleui nyaritana alah can kapikir cir mau make can kapikir sagala yo bisi kanceuh beuting mah bisi katutuluyan geuringna ayo urang pindah ayeuna ngarah geunah tumanina ngarah teu loba pikiran sare tibra dahar karian naon deui mohon mah malaur abdi awewe batur awewe gawe mumpung can boga budak hayang ngawulah heula kan jadi kolot utamana ka emak cik Nyi Soneng mantuan perjuangan salakina. Atuh ari ngadengi omongan kitu minantuna mah rada leeh oge hate mak sieum teh. Tapi teu buru-buru ngajawab ngahuleung bae salila-lila. Nyi Soneng mereka sempatan kami tohana leos ka pawon deui bisi gigih henteu timus. Atuh ditepas teh duaan deui bae masiem jeung si buncir. Bet kabeneran lar Pak RT ngaliwat rek ka imah masiem panasaran bisi masiem katutuluyan geuringna. Anabreh bet aya si buncir atuh bungaheun Pak RT terus nyimpang. Tah geuning ka dieu kitu atuh jang tempoan boga indung teh. Sabla mun teu dilongok ku urang rek usaha deui. Cek Pak RT bari kalacat unggah gek diuk deket lawang. Di dieu cadikna Pak RT cek si buncir. Di dieu we jang sukuna kalotor ieu. Bugu tas di sawah hatang teh. Tas nempo galengan bisi arurug. Tapi berkah geuning teu kuna naon wakang mah. Ngan sawakang darsa nu rusak teh. Bubuhan gawina laluhur. Cek Pak RT deui. Hujana agung atuh da. Si buncir ngadeukeutan ka Pak RT. Kumaha mah teh teu katutuluyan. Pak RT ngarelet ka masiem. Berkah rada hampang jang. Tapi ieu teh keur bingung. Cik mak minta bolongan. Bantuan mikir ku jang RT. Cek masiem bari malong ka Pak RT. Nya aya naon kitu mah barabat masiem nyaritakeun maksud jeung tujuan anakna anu hayang miara ngaulaan tapi masiem kudu pindah imahna nya ieu anu dipake berat ku manehna. Kitu jang RT kumaha nya. Oh gitu mah nyaduh ka atuh eta mah kumaha emak we na kersa dicanak atanapi henteu ngan ari ninggal kana kaayaan mah asana niat jang buncir teh sae eta teh mah daler sekedah aya nu miara atuh kedah aya nu ngaulaan tembel Pak RT. Da kumaha ge kapikir kitu nama jang RT. Tapi kumaha ieu teh da lebar dikosongkeun mah. Lajan butut ge ari kudu rusak kulinyuh mah lebar mah teh. Bari alak ilik ka imah nu dicicingan.
telangkung emak ari kanggo kapayuna mah ngan ayeuna salami nuju teh damang aya saena upami niat jang buncir teh dicumponan kitu ari pamendak abdi mama cik Pak RT deui pelong hati si buncir ngemplong nganti surake bungkul tina awahing ke bunga kitu cek mak siem bari karung nanging telangkung emak we eta mah lah mending pindah mak lah cek si buncir terus manasan nya tungtung nama siem teh jadi teh tetegatena daek kumaha henteu daek oge kumaha ngaragangan kana kaayaan anak mana komu geus disatujuan ku minantu tur aya saran ti Pak RT teh nya akhirna mah sabada mikir bulak-balik akhirna pok mutuskeun nya teu nanaon kitu oge jang tapi ulah wakanyeun pindah hitung-hitung titirah we heula mun geus sager marek balik deui da lebar ku imah sumuhun kitu mah eta ge nah susah-susah teuing keunek arep mah kumangke pokona mah ayeuna eukeun gering kudu di ditu mah cek si buncir beki semangat nakar nya heug ari kitu mah atuh cek masieum beki tetep bae hatena nya geus kitu mah rengse weh babadamian teh masieum geus nekat arek titirah heula ka imah anakna ngaragangan kana niatna nu hade jeung sisuganan kasakitna ngurangan sarta bakal manggih kasugemaan hate ari Pak RT oge bungaheun nyaksian kayang kitu teh lantaran tadi si buncir teh tas dibapatahan ayeuna bet aya tapakna geuning kontan poe eta keneh make aya niat kitu ka indungna puguh mata kreueus jeung gede hate sararea ge boga sangkaan yen si buncir bener-bener rek babalik pikir aya keneh bujengeun abdi mama ieu teh permios cik Pak RT ih keheula jang RT pan itu keur nyangu cik masieum bari nunjuk ka pawon sawios mah mangawe kanggo emak sanes nampik pangasih teh ngan abdi teh rada rusuh teh gaduh kene urusan eta mah kitu we nya abdi ngeuring ngaduakeun sing enggal damang kitu cenah ceuk Pak RT bari terus turun kaburuan leos balik si buncir marah mai bunga hatena surak bakat ku ato nyatikung sedila nyisone ngabejaan yen sang bis asak dengeuna basa janakar ukur sambal goang jeung kulub daun sampu minangka laukna yang raiteri sacangeum ma geura tuang ma itu sanggu tas asak cik nyisoneng teh kadinya geura dalahar mak teu boga nanaon ukur sakitu buktina geuning cik masieum ih emak nu kadaeng ngatuang mah ulah ngosongan patuangan mata klami kana damang eta teh mah cik nyisoneng kawasmu nya bae padahal mah manehna geus lapar nakar hayang geura dahar ayeuna mah urang bareng atuh lah cik si buncir bari cengkat manehna geus lapar nya satuluyna mah berak dalahar balake cerakan ngajan dingeuna basajan ge ari ku lapar mah teu burung nikmat bari dahar ge teu boleh nyaritakeun ngeunaan mak siem nu diajak pindah ku anakna
Rengsena dalahar harita keneh tuluy babahanan. Pakaian mak siem dikumpulkeun dibuntal ku jimpo. Tapi barang cangkorang bongkrang mah can waka diurus. Pokona mah asal mawakeur salin we heula. Sanggis taraptri beral harita miang, mak siem dibawa harita keneh. Malakung si bebeja ka tatanggana. Yen rek titirah cenah ka imah si buncir. Tatanggana bungaheun, tapi lain bunga dumeh moal aya pikamalangeun. Tapi bunga soteh nenjor si buncir jiga-jiga nu nyaan arek babalik pikiran. Nya aya nu jajab duaan milu nganterkeun nepikeun ka imah si buncir. Anu sejen ge loba nu jajab, tapi nganepi ka sisi jalan. Sedengkeun tatangga si buncir nenjo masiem dibawa ka dinya teh mani jujul narapungan naranyakeun naon-naon anu kajadian. Nya harita barang geus diterangkeun mah pasualanana sadalea milu bunga. Nya syukur mah pek di dieu sing betah kuring ge milu rodog ari kitu mah. Sae awon oge jang buncir teh putra mah anu sakedahna ngiring rumawat ngaulaan ka sarira emak. Cek hiji awewe tatangga si buncir. Nyai kitu pisan pikiran emak oge. Tembal mak siem. Satuluy nama harita teh waktosna wargi seleana tinya kapan. Rugina dicekap nundikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul si buncir bagian anu kaopat. Insyaallah si buncir bagian kalima enjing dina waktu sami pamegeurang sadaya tiasa ditepangdamkeun deui. Sim kuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun kepada sanana udi jeung baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.